Sampurasun. Wilujeng sumping sadayana di saluran abdi Akang Abah di acarana makan nikmat badan sehat. Sadayana kumaha kabarna? Mugi-mugi urang sadayana bakal salawasna dipasihan kasihatan kunu puasa. Sadayana abdi rek tuang rek dahar deui. Nah, ieu teh tos abdi siapkeun kadaharanana nya. Di dieu teh geus tos siapkeun aya nasi bodas, nasi putih, krupuk, sambel, lalapan, sareng ieu. Tah, soto ayam. Soto ayam buatan orang Riau. Ya, jadi ini soto ayam Riau karena yang buatnya orang Riau. Orang Riau bisa bikin soto ayam yang enak dan lezat. Oke, sadayana abdi tos lapar, ayeuna teh rek tuang nya. Sebelum tuang, abdi rek maca doa heula nya. Oke, sadayana tong lami-lami ah. Yuk, saatnya kita makan. Kokobok heula cuci tangan. Ayo sadayana urang tuang. Nah, ieu teh aya soto ayam. Nah, aya endogan geuning, tak endog, ieu hayamna disuwir, aya bihun, jeung tomat, pokona mah soto ayam lah. Yuk urang tuang. Kerupuk. Orang Riau pinter banget bikin soto ayamna. Kabi dihijikeun kana sangu bihunna. Lebih gampang. Ngalelep. Ada telur. Sedap.
Panjang. Ada ayam. Ya. Jatuh. Sayang ah. Satuin sama nasi lah, biar gampang. Ayamnya pakai ayam kampung. Jadi direbus dulu, tadi saya lihat bikin itu. Terus disuir-suir. Biar banyak kalau disuir-suir. Haus pisan.
Sotonya udah habis. Aduh. Tinggal kuahnya dikit lagi. Kosong. Alhamdulillah pemirsa, saya makannya sudah selesai, sudah habis, nasinya sudah habis, sotonya sudah habis, kerupuknya sudah habis, tinggal lalapan sama sambal tinggal sedikit lagi buat nanti. Oke pemirsa, terima kasih yang sudah menonton video saya ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Hatur nuhun, terima kasih, salam rahayu.